atau tadi mah we. Jadi kaingetan Kang Junaid itu. Terus si Ucup lagi tinggalkeun aing jadi kabayang-bayang Kang Junaid. Ada bayangmu, ada bayanganmu, Kang Junaid. Ada naik Kang Junaid di dia. Gila kebahagiaan Ija. Bukan aya keajaiban Kang Junaid teh. Tembus perasaan Ija teh nya ka Kang Junaid. Tembus. Jigana indah aya Kang Junaid mun di mah. Poni, Poni, kemana sih Poni? Poni, nyakar Poni, Poni mah nyakar wae ini. Teteh, teh, teteh, teh, teh, ya HP teteh kok urung, soraan teh, teh, HP teteh ieu urung. Urung. Emang lampu patromak. Emang po. Teuing HP. Meni belegu-belegu teh sing boga adita. Hah? Dodo. Naon teh? Udang Dodo. Halo. Unet. Iya, rasa Unet. Aduh. Ya ampun, bukan lagi ijat ya cikene. Ngahaya teh aya jigana teh aya teh indah apek telepon bener. Aduh, ya ampun. Kumaha geus di bumi. Ada ka bumi Ija iraha. Oh, sukan. Nya atuh kayak ku Ija dipasan alamatnya anya. Aduh, bener mah. Atuh jamaah oh kangen nih jadi boleh oleh dana iya mak selalu jauh ge ya apa so nggak bunga-bunga Ija kemangnya ada kacang nggak ada kabar akan dia bekieu bunga Ija teh nya akhirnya kok lu ya ya oh main nasi Gusti ayo lencah peher Gusti lebih sakit hubungan adanya balik di PK lencah salah dahar gara-gara si emak tuh udah berang asakan naon lencah segala teu dahar deukeut dahar Ija ya pahit suku Ija ya jangan tuh ku nang beda alamatnya sok nyata salah tuh nya Ija teh tos di salon terus ganti warna buuk ayeuna geus warna coklat deui kabari kan hideung silver ayeuna coklat beuki geulis pas Ajunet datang teh meureun cok Ajunet teh Ija meni geulis banget ya ampun istri sabar buru-buru isukan buru abruk jeung Ajunet aduh Pak Asep cok Ija mah geus yang buru-buru isukan deuk sare Ija mah rek kamprokan si Ija puting ge geus teleponan ieu Sherlock geus boga tinggal kali ngamprokan unggul bumina ieu teh siap-siap bari meakeun lah kopi saeutik deui asa kangennya ka si Ijanya padahal teh urang di Hongkong teh ngan syukur morotan duitna doang kangen-kangen teh ka budak eta nya geus gaya ieu rek ngamprokan si Ija tapi si Ija mesen oleh-oleh ka Unet teh kan Unet teh oleh-oleh naon ya sugan we di jalan ngamprokan buah-buahan
Siap-siap. Baju geus seungit, setelan oke, tinggal kali mikiran oleh naon ya ijah teh nya. Aduh, turun ti angkot teh masih jauh kene geuningan ya. Ya kumaha ieu teh? Coba kanan kiri totoang hungkul. Ieu ojek ge anu nyantol-nyantol, ieu kumaha ieu teh? Pesanan si ijah geus disiapkeun. Aduh, coba weh rada ka depan deui ah. Sugan we ya Kang ojek. Ah, bade ka mana? Bade ka alamat ieu. Ya. Apa? Ojek ah beneran pisan ah, tiasa teh nganterin ka ieu alamat ieu. Coba nempok abdi. Oh, apa. Ah, nuhun pisan ah, bisa teh abdi ya. Bisa. Ayo, nah, ya. Info abdi ge. Ya, aduh. Papa abdi nungguan wae penumpang. Turun ti angkot jauh kene aja buat totoang ya mesin ojek online ge. Udah nyantol-nyantol. Emang bade ka mana? Bade nyamperkeun ka Bogor itu. Beres euy. Ampun, teuing batur mah boga ka Bogor teh. Disampeurkeun. Arya emang teu mana? Di Banten ah. Oh, di Banten tebih geuningannya. Nya ieu teh. Bade nyamperkeun ka Bogor ieu teh pendak di ieu Ya. di Hong Kong ieu teh Oh, di Hong Kong. ayeuna abdi teh nuju balik pisan ti Hong Kong ka Indonesia teh. Ya. Bade ngamprokan ka Bogor Batur mah beres ngajemput ka Bogor langsung. Ya, Ye, kumaha, cel abdi mah amun tos amprok mah langsung kawinkeun. Komo deui ka Bogor jauh mah. kahayangna kumaha sih nya. Kawinkeun Bade diamprokan heula we ieu mah tos tilau ieu teh teu pendak sih teh ieu teh kumaha nya. Aduh kangen pisan ieu. kedap deui ge tapi Iya. Panasnya. Nya Ari Banten panas teh sami kitu-kitu wae nya panas gitu. Aduh, ijah geus ka salon, geus dangdan, ieu ka Bogor rek datang. Aduh, orang geus geulis, ieu mending geus geulis pasti Kang Junet beuki bogoheun we ningali ijah. Ting jam baraha tapi nya si Aka dinanya. Assalamualaikum. Ijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sasi. Jamilah. Tadi Jamilah. Iya Allah si Ijah mani geulis eta rek ka mana? Ya atuh. Mana sih? Aya ieu ka Bogor urang rek datang. Nu bener nu di mana? Aduh di ieu teh Hong Kong teh, tapi geus kalemburan sih di Serang. Tapi geus di jalan ka dieu. Iya Allah rek bener kan ieu. Nepi nama heuh. Jam sabaraha? Tuh, kudu orang ini bari Urang bari penasaran mana ayo aya. di pinggir susukan yuk. Ayo. Bari ni. Heeh ayo. Bari naon we bari. Heeh bener. Tapi jajan eueuh warung itu mah nya. Cuma tuh urang nongkrong di pinggir kali yuk. Geus ayo. Kadang-kadang meni gelis-gelis teuing make bulu mata sagala. Kapan heuh ka Bogor urang rek datang mila. Ampun eta dangdanan mah ti Hong Kong meureun nya eta. Menang beli alat-alat teh di ditu merarahal ibatin antik oge teh 25 kilo. Di kilogram. Kilogram eta hadena teu berat. Teu untungnya teh urang teu nyengle di sirah. Udah sabar dua itu di cuma jemput tuh ditubut tuh kurang. Gue tengah tempo doi mah rada gede rada leutik. Geus lah. Pada mama lek rajelika menit ditempok ka ceri-ceri urang ulah. Ya, soalnya kan beda dangdananana Ija. Beda kumaha sih da kan ka Bogor rek datang. Ini gelis pisan pokona mah aya. Ya pan ka Bogor rek datang mana teh meni banyak kurang kudu kuleuheut. Terus eta ngomong-ngomong kamari mana emang era Ih lain era deui urang dicarekan coba ku teteh urang. maknya Sampai kalau dulu si Ija cenah ngarobotan lalaki batu. deken bae atuh kunaon mi lu lompat urang lompat. Nya manehna teh ngomong mah wani rek di hari. Oh da ulah deak di ini urang lewas. Panjangkeun maling hayam. Nya puguh urang ngiluan lompat we dapat Nah, urang bikin nyari ieu nabrak gerobak. nya puguh. Oh, meni kudu menteng ibi teh nya. Oh. Oh nya aduh. Buka tempona kudu gelis Kalau geus geulis itu pegel atuh.
Iya bener alamatna. Asli ya. Nya mohon. Kiri kanan ieu makam kabeh ya. Emang beri kasas ya? Ningal Iya. tapi Fotona ada iya. mah Bumina Ija. Bener ieu mah Ija. Oh calon Ija. Nya kenal Nya mohon kenal. ya sana gitu. Masuk abdi diantar. Teh Iya mohon bener. oh iya Bumina mah. Bumina. Da eta mah si Ija. Jah. Ma. Naon mang teh jama di ditu kurameng minta mila di ditu Ka mana, Dok? Maneng odeh. Ajeng teh Ija. itu kesolokan Ya, aya tamu ya. Assalamualaikum. Oh, nyanggu satu nyelangnya. Itu jajan sabaraha Mang? 20.000. Nya nu Mang nya? Ya. ayo di ditu Oleh mana? di ditu disolokan Ayo, teh ayo. mila sareng teh mila nuju amang Oh nu jamang. Oleh mana? di ditu ayo di dia Di tuh mana? itu teh Oh, itu tuh. eta. Heeh. Ija, hari itu Dodo jeung sahanya. Mana? Itu tuh. Mila, itu kan bakal orang Mila. Bener. Masya Allah. Oh, nah, terus. Bambas. Bogoh nasi Ija gini yang. Sugan teh arek kasaha. Sama Belabi. Iya, tolongan atuh Jamilah. Jawaan. Tolong apa teuing? Gusti aja jadi juga monyet. Ini mun teuing itu namanya. Aduh. Hampura tuh Gusti. Ya Allah aduh. Hampura Gusti Hampura nenya hampura hampura ku senda. Hampura ada bisa letan mah pakai salet ya. Ya Allah. Eta coba Mila jangan sikat WC Mila. Karunya kamu gak aing. Gusti teh karunya teuing. Aing mah sekali datang. Kok atuh das atuh teuing urang. Nepo ka bogoh datang nya geus digerubas kasusukan. Ya ampun, karunya teuing ka bogoh urang ya Allah. Oh, teh sengaja atuh kumaha teh saking ku atohna apa jeung beuni eta budug Kita bikin ai eta. Ai mana naon cek-cek ka bogoh urang. Cek hampir kudu kaset. Dia sarwana dia karek ambrong oge beuni boga-boga ningali nu geulis nu solehan urang kudu kumaha si Ager ieu teh mantuan ngabersihan. bager Mas bro lah. Buat ngebalam Nih, saya teh kudu mana-mana teuing. Wes tambah sadar horam Sampai pagi cekal geus geulis-geulis dangdar ti isuk nepi ka sore. Malah ngaduh pacekal-cekal jeung si Jamila karasal aing mah karasal amak aing. Gusti nu emak urang kayak urang carekan meureun. Ampun. Gara-gara si Jun eta jeung si Milah tah aing jadi karasal tutuna mah. Ramek aing pokona mah. Amak ka maraneh urang mah amak. Amak urang mah amak molang amak. Yeh. Arusing. Mau urang mah kesel ka. Mau urang mah kesel. Mau urang mah kesel ka. Bukan bela ieu. Naon si eta? Apa? Bukan lagi. Apa? Ayo mah masker urang sini karasal kasih apes
Iya kopina Aduh, nuhun pisan bela. Ya, bisi bahe Itu bela teh ka mana wae? Hampurannya Gitu. Ijah tadi. Ya, eta nyararita awak Iya mah Ari bela teh kumaha sih ate kesel. coba datang teh jauh-jauh geus kasep, geus seungit. Ya, kesel ya neng mas kesel kene ka teh. Nya age kumaha teh kesel ka Ijah ge coba datang teh meni sarareungit, coba kasep, coba rapi. Jeung kitu da mau oleh-oleh pesanan Ijah. Oleh naon Ku dia dibalangkeun kena kali. Susuka di kuat balekot eta. di purak teh naon eta mah masker urut da bau kulit cangkang naon segala diasupkeun ka dinya. Da eta sigana mah pas amuli teh naik angkot teh katuker sigana mah eta. Maknya teuing tukang boga duit meureun. Tong ngomong ulah di mah anu nyahun ulah Ijah di dia mah lain Hongkong ieu mah. Ieu mah di Indonesia. Apalah tuh da. Ijah di dia mah Ijahnya. Pantesan da tadi naroskeun ka tukang ojek da teu apaleun cenah. Gitu. Malah anu nyahun ieu kapucuk lembur oge. Di dia mah Ijah. Pantesan atuh kitu. Ya ulah moal age nu nyahun nepi ka baruntas kan itu kayak nanyakeun ka sage da moal anu nyahun ieu. Sebenarnya mah Ijah teh kangen tapi kesel kata Kesel kumaha. karena resel we karena datang geus keselkeun. Ipu gua anu kesel kuat dibalangkeun coba atuh pisan amprok teh. Nya eta mah buat ku atoh Ijah oge da. Mantang muntah atoh mah da moal nepi ka kabablasan kagebotkeun kanu eta nyungsep di nu Atuh susu geula nemen-nemen teuing atuh. Teu sengaja hampura we eta anu nemen mah tadi pas mandi. Naon segala pas cekal-cekal jeung si Jamila. Cemburu. Geuleuh urut cekal si Jamila. Betul dikitu. Ini karak ge amprok mending geus pacekal cekop ningali awewe nu lebih goreng ti Ijah. Nya kumaha pan da bager anjeunna ge, Ba. Nulungan eta ngabanjuran Tibang ditulungan mending langsung baper. Ini mah jadi lalaki teh mending ku nemen-nemen teuing. Surah seuri dicarekan ku kabogo teh. Aing mah kangen. Ini kesel dah. Galak-galak pisan teh keur di Hongkong mah teu galak ning di Teu da kitu, can naon jeung si Jamilah karena resel. Apa peda Geus dibawakeun oleh-oleh apa peda tos lami kabar kumaha ieu teh? Teuing pokona mah Ijah mah kesel. Ijah ngambek kene Ijah teh. Ke gelisna Ih, leungit ke ambek wae mah. kesel urang mah. Kesel wae. Ijah tadi mah maksudna naon ka teh saha teh rencangan Ijah teh? Gila. Gila. Ya, ampun ada sanes main mata apa kumaha adanya. Nya bager sakitu ge net nulungan. Geus atuh urang baikan heula atuh. Akan jauh-jauh pan datang ka dieu manggan Ijah. Kitu ambekan we ke gorengnya leungit. Salahnya. Gelisna leungit. Tuh kan gara-gara mana emang gara-gara nempel si Jamilahnya. Ka urang ngomong-ngomongan we goreng. Ijah mah sensitif pisan geuning aya namanya. Ya kesel we dibere oleh-oleh. Kumaha? Galak banget sih ka Bogo teh. Ari Ijah mah nya Dan sahabat we. Di sahabatan kudu kitu tuh. Tuh kudu kitu di sahabatna kudu bareureum kudu duit kayak ku naon Aduh. Niku bareureum nya. Aduh kumaha tuh nya. Da biasana ge Ijah nu mere. Karena resel Ijah mah tuh kan nyangkut ieu teh naon. Naon sih? Ribet pisan Nyangkut eta huntu selop Nunggu selot Ijah. geus atuh nunggu manggeus saetu. Gua kesel. Atuh datang jauh-jauh nyamperkeun Ijah jabat tadi naik angkot. Mung kesel kene. Nyasar. Alhamdulillah kepanggil tukang ojek, nawaran tukang ojek eta. Sasi tadi ngojek ka sasi. Teuing saha nami nama. Tah, pas naroskeun teh kenal teu ieu alamat ieu cenah. Hayu diajakan teh. Pas naroskeun namina Ela teh udah kenaleun cenah. Tukang ojek di daerah dia. Daerah dinya. Iya, paling dinya hareup. Apa bobo si Ucupnya? Duka tah jelema mah Goreng ya? goreng jelema mah. Goreng. Terus di sawah sih Jelema mah memang goreng. Pisan.
rada monyong. Si Ucup. Si Ucup. Heeh, rada monyong. Bikin rajenong tarang. Jenong monyong eta si Ucup. Si Ucup kayak coba kurang ditanyakeun kurang. Bener teu? Eta angon cina ka si Ucup. Mayar tadi, Mayar bukan hutang. 50.000 tadi. Hutang uyah ge can dibayar, kudu maneh mayar. Oh nya teu naon tuh da sakitu ge alhamdulillah teh. Coba naik angkot nawaran pisan pan. Coba lamun numpang malah nepi-nepi meureun. Eta si Ucup geus masalah di jenong monyong eta si Ucup. Geus atuh nunggus manggeus. Nunggus manggeus tapi kesel. Kadang ijah kesel meni apu da ijah masak hayang bunuh diri da di dieu da. Geus atuh geus. Tuh balik tadi tuh, ngan ijah bunuh diri oge mah. Geus. Geus Atuh. Baikanlah tuh, baikan. Baikan. Kita bikin Oh, eta barudak. Dada, mana sarangan wae gini. Mah terus di mana wae? Teu tadi Di sawah, urang teh kuli. Itu mah tadi aya ieu, aya tamu. Tahu, Ya. di mana? Hah? Di mana? Luka dah, cenah mah ieu non. Bogona ete eta. Iya. Ya. Oh, Lainnya ke di palit tuh. dari bibir aya. Aya. Mana geus dahar kan? Can pupu, can. Oh, aya teh mana teh nyangu gitu. Tuh eta duduan wae teu bernaon. Oh, harus jangan ditarakeun. Enggak ada teh indung berusaha teh oge nya. Kurang takun kampung, urang kan meuketan kampung. Lapar, Mak. Oh, lapar nyaman ya. Lapar banget. Orang ieu kasih ijah tuh orang eta nonton sinang itu. Itu digigir mah. Di usaha di. Teu ini apa dodok. Sabar we kasat kalau canda harapan. Lapar mah menit balik-balik. Gimana mun aing 2 poe ge meureun 2 poe teh bisa mah mau dibere dahar meureun si Jangan teteh mah di ditu duaan wae. Usaha jeung urang mah jeung si Ucup lain. Lain jeung mana teh nya. Ah, Teu nyaho tadi ati kejebur. Anyar. Teh ka solokan. Kiraku. Dialupkeun ku Tulungan teh teh. kumaha? Teu nyaho teh Urang mana si eta lain si Ucup lain. Lain Tuan teh gelut deui wae jeung si eta jeung si Santi. itu. Ampun, Tadi tadi mah. mah mun 2 poe nggak mau Tadi mah gandongan da teh. Bener-bener. Lapor mah ya mama. Oke, Sampai ya teh lah tuh di ditu digigir tuh. Kurangnya jauh oke. Meni duaan teh meni teh ingat ka dodo. Kita orang carekan saja orang kebugan mereka sapu lah. Sore manten geus poe kieu. Mana urang ieu arah kuring tadi dibuka calana tuh. Ieu wae ge geus sore nya. Mana si Dodo can dibere dahar, urang can nyangu. Ya, ai mana kira-kira atuh yang Gara-gara AA. eta menyian ku nemen adi sia ai mah 2 poe maka diberedaan meureun eta. Oh, da ieu. Iya mah aya kabogo ijan di Hongkong teh. Iya mah. Mak tuh, mak. Kamana wae mah teh? Adi kebon Oh, pantesan atuh da tadi kamu ngira Tadi si Ado kamu. itu kan itu teh. Madaya. Mana nu tuan teh ngejo adi tuan teh di Paraban eta di Paraban. Bisa di teh. Iya mana mah ku galak-galak ting sih ka kamu karek aprok oge. Galak da karunya eta. Kan bae adi teh gede kurang kidang mah kan bae. Eta mah ge pot galak. Kan bae adi urang mah kurang kidang ieu teh malah aya lapar-lapar da ieu moal. Geus bere daun sampah kurang tadi. Ih begitu nya. Nah, kok geus bere daun sampah ieu. Udah bedek batur teh meredak. Ari di Hongkong mah bager mah. Geuning di dieu kadi teh kitu mah. Ya atuh da ayeuna mah urang gelis. Saya tuh itu mah maghrib. Sireuna lain ku nangka-nangka ki sireuna nya di. Allah mah. Ayo, ayo. Maghrib atuh. Mager.